nerangkan ieu si kabayan. Kabayan, kabayan. Yo geus beurang si kabayan can hudang keneh. Kabayan, kabayan. Anu ieu ambuna si kabayan. Hudang kabayan. Teh kabayan, hudang saya teh geus beurang pagawean teh es bae. Nya ampunnya. Sok gua tulung heula ke antaran sangu jeung si Abah ka sawah. Si Abu beneran sangu dan si Abah ka sawah. Sia euy teh ka sawah si Abah. Mana nya? Panas ujurnya. Ai si Abah mana ya? Oh tuh si Abah tuh. Bah. Woi join. Adik kabayan. Anu ieu abahna si kabayan. Ya bah, sangu ti ambu ya. Geus kendah lawe di dia. Nya tuh, kabayan rek balik di bah. Nya sok hati-hati we. Nya bah. Assalamualaikum. Nya. Nya. Ayo tuh. Gua mencuri ya. Anu ieu si Neng Iteung. Aduh goyak ieu, Kang kabayan nuju naon nya? Kecik ku iteng telepon. Itu. Naon, Pak? Oke bapak itu panggilin teh. Tah nu ieu bapana si Iteung. Nya Pak kedap. Kunaon mana seri-seri? Ah, Bapak yang beapal. Itu si kabayannya. Naon sih, Pak? Awas bae mana jeung si kabayan teh. Bapak mah teu tarima mana jeung si kabayan. Nya Bapak. Naon sih si Bapak etik-etik Kang kabayan bae nu kelatna. Kayak nelpon di mana si nenek. Tah Pak, tehna iteng bade ka rompok nasi neni heula. Assalamualaikum. Wah. Anu ieu mana si Iteung. Waalaikumsalam. Bade ka mana ieu iteng? Ka imah si Neni cenah. Oh, nya tuh teu yang ngalami teh. Nya masak kedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu Neni. Iteng, aya naon teh maneh ka dieu? Henteu nen, hoyong amung wae ka Neni. Oh, nya atuh sok mangga kalebet we teu naon si Bapak jeung si Emak nuju ka sawah. Nuhun nen ngarepotkeun. Kedap bade nutupan pintuna heula. Nya sok. Aduh, panas gini ya. Nelpon yang itu di mana ya? Panas. Nah, iya naik ke dulu ya. Telepon si Neng Iteng. Aduh, aya wae. Kumaha hubungan mana jeung si kabayan teh? Ya gitu wae nen. Atuh sok telepon si Aana. Ih naon sih nen? Kudu ieu bade ditelepon si Aana kabayan teh. Nya atuh. Panasnya nelponan. Aina tak iranya. Merah ya. Iya nelpon. Saya ini nelpon. Kebenaran pisan. Si Neng Iteng nelponnya. Angkat lah. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kunaon Neng? Akang ke di mana? Iya akang tos di sawah tadi nganteran sangu jeung si Abah. Ayeuna itu ke di mana? Jeung saha? Keur naon? Iya, itu teh ke di Bumina si Neni. Oh. Neng. Kita ketemuan yuk. Di mana, Kang? Di mana wae atuh? Kok akang di SMS-nya. Hehehe. Nya tuh Neng, tos wae nya.
Ya Kang bari heula. Assalamualaikum. Nya Kang, waalaikumsalam. Iya orang kota namina Meli. Aduh, panas banget sih. Nanti skincare aku luntur dong. Mana sih rumah si Abah? Anu iya Akang Asep. Di sawah meni capek dah buat sakit si Abah. Neng, pasti mana Neng? Ini mau ke rumah si Abah Umar. Oh, Abah Umar. Ya udah tuh sini biar aku bantuin. Waduh, itu si kabayan nyawa. Dia kena kasih hitam. Nih, pas sore Mbak Dewi di sini kelihatan ku si emak dan si bapak. Oh nya atuh teng, hati-hati ya. Ayo tuh Nen, assalamualaikum. Nya waalaikumsalam. Kang Asep ngaju naon nih dia mah di gunung busuk itu. Hitam, kebenaran. Tadi ngomongnya gede baik. Aya naon Kang? Tadi akang nempok si kabayan jeung ae. Hah, di mana Kang? Itu diharap lagi lewat tadinya. Wis lah akang udah kebalik bae. Oh nya tuh Kang nuhun ya. Teganya Kang kabayan ka Itang. Hup, cekap saki heula carita si kabayan jeung si Iteung ti arurang. Hatur nuhun ka sadayana. Panas jujurnya ieu sama. Si Abah mananya? Salah. Kabayan ke Sudang. Lagi bapak pambanya dah. Tah Pak, tena. Itu. Waalaikumsalam. Gitu. Oh nya atuh sok mangga kalebet we teu naon si emak jeung si teh. Salah. Nya tuh Nen. Nya. Tilu. Aya naon Kang? Itu si poho ae.